Iya kisah teh memang kisah nyata. Tapi sata acana kuring bakal ngenalkeun dirinya aing ngaran sim kuring teh Egi. Sim kuring teh asli orang Ledeng. Ledeng, Jawa Barat, Bandung teh. Kuring bakal ngaguar pengalaman jeung nu jadi babaturan sabuat sim kuring nya sebutkeun we lah. Kuring teh piknik nyaeta ka daerah Jogja anu kasebut Candi Borobudur. Nya anu kieu awal caritana. Hiji wanci anu bestari kuring kayanana harita keur di sakolaan nya berhubung tas beres semester kedua atuh nu antuk nama pihak guru anu di sakolaan sim kuring teh ngayakeun study tour nyaeta piknik ke Jogja. Lantaran geus hal biasa ai sakolaan sim kuring teh sok aya ngayakeun acara samodel kitu. Atuhnya nu antuk nama sim kuring ge milu. Barang geus kitu atuh kulantaran sakelasna 40 urang nya nu antuk nama anu 8 kelas teh dibagi-bagi mangkatna. Dina wanci poe Rebo sim kuring bagian mangkat. Nya khusus nama kelas sim kuring. Barang geus kitu atuh nu antuk nama kuring ge tuluy we ka sakolaan. Kulantaran pihak sakolaan teh mangkatna ka Jogja teh nyiapkeun mobil nyaeta mobil bus. Kasampak memang geus rame di sakolaan teh. Lur. Nyawa nya manyi. Mane mau naon ieu mirip kieu euy? Wah, beramu mau gitar yuk. Yuk kantong dong nih berat kieu coba yuk. Heueuh siga rek camping ane mah euy. Mana yang segala di bawah tuh? Makan mau urang atuh mana dalam temendak pangmaukeun ka manye. Harinanan ke di tempatna, bro. Geus ganeng-ganeng ulah kelapa saya ayo marane. Jam sabaraha mangkatna cenah ieu teh ka Jogjana mun geus kesal kieu? Atuh ke jam 8. Oh, anas urang negasi jadi tuna ai kira-kira mangkat jam 8 kana mang kewe mangkatna mun mah. Nyau nyai manye urang mau komudi jam 3 mangkatnya. Bogel waktu mana bener di jam 3. Nya heueuh, urang di dieu cuang cileung we sasaha. Wow. Mana mau kos nukel waktu betul mau mangkat dari tadi jam 7 mana kalau jam 3. Aduh kapan besi tinggalin orang memikirna gitu. Barang geus ngobrol jeung jadi babaturan nyaeta ngaranna teh si Oki jeung si Sandi babaturan kuring teh. Teu lila ge atuh nu jadi guru ge manggil ka para murid nya nu antuk nama tuluy we kuring teh naraek kana jero mobil jeung nu babaturan nu sajena. Teu lila ge atuh kuring tuluy we mangkat. Malah sapanjang perjalanan ge kuring nyempo nu jadi babaturan kuring teh kabeh ge bararungaheun. Nya aya nu bobogohan aya dina mobil. Aya nu gigitaran aya, malah nu hareureug ge loba. Teka catur di perjalananana atuh sim kuring ge tuluy we angsruk nyaeta ka kota Jogja. Barang geus angsruk kitu kulantaran waktuna geus burit nya nu antuk nama tuluy we ka hotel. Kulantaran barang kuring datang ka Jogjana teh geus kasampak hotel ladang pesanan guru-guru sim kuring. Nya nu antuk nama kuring ge tarurun tina mobil nu dimaksud rek ke jero hotel. Kulantaran kamarna terbatas atau nu antuk nama jalma sakelas teh dibagi kelompok sakamar-sakamarna teh. Malah kebenaran kuring ge sakelompok teh jeung nu ngaranna si Oki jeung si Sandi. Barang geus kitu atuh sim kuring tuluy asup ka kalamar. Aduh, baru di Jogja teh kieu rasana euy. Oh nya, alah, sugan teh moal tepi. Tapi orang iraha ya ini teh cenah ka Candi Borobudurna.
atunya paling esok atuh maneh dah nama penting kempon naon maneh ka candi Borobudur penting-penting gitu maju ka penting ayeuna mah. Paling ya isuk kurang meyakin waktu di Candi Borobudur bari jeung foto-foto euy. Waduh anjaka urang teu mau kamera deui. Mana mah atuh kos nu boga be. Jadi justru eta pada teu boga urang. Sugan teh boga. Henteu puguh. Ya, geus kabaca kurang mah mana moal boga tuh kamera mah. Yeuh, kamera mah juga kieu nu urang canggih. Canggih. Wah, mantep atuh gitu mah. Ya atuh. Barang geus kitu atuh nu antuk nama kuring ngalobrol. Jeung di jero babaturan nya sareng senang ngobrol ge tuluy we kuring teh kapentingna teh nya udah maksud jalan-jalan. Jalan-jalan nasem kuring atuh teh aya sanes nyaeta ka salah sahiji daerah anu kasebut Pasar Kembang. Barang geus kitu atuh nu antuk nama kuring ge tiluan jeung di jero babaturan teh ka Pasar Kembang. Woi, naon ieu ka Pasar Kembang kieu euy? Mana teh nyaho nya. Di dieu mah pokokna mah mengpeung urang teh ditalingakeun ku guru, urang happy-happy we heula di dieu. Ya atuh. Unduh, itu awewe euy. Hayang maneh. Waktu meureun hayang nama. Kayak tuh, yuk. Itu teh barang bisa ngomong maneh teh. Ieu mah tempatna tempat kieu maneh. Mun model cara di Bandung mah sariptem. Nah, kitu. Weh. Kompoin dia teh urang hayang ngasan orang Jawa euy. Ai pajana mah cenah Jawa mah leungit. Siga wajib. Lah piraku cek saha eta menang bahasa kitu. Ya cek tetangga we kokolot. Oh, siap betul lah, yuk. Ya, untuk nama kuringnya tuluy weh yang menjadi babaturan teh ngalamar yuk dimaksud lap indah hoy eta dijong orang anu gawena di Pasar Kembang. Sareng siana kuring di Pasar Kembang atuh tuluy weh kuring teh baralik deui nyaeta ka hotel. Kulantaran waktu geus nunjukeun jam 10 peuting nya nu antuk nama kuring salare. Singkat carita kuring lilir jeung nu jadi babaturan. Kuring nempok kana jam loker harita geus wanci jam 7 isuk-isuk. Atuh kuring ge geura-giru ngahudangkeun kanu jadi babaturan anu sejena. Kulantaran kuring inget jam 8 teh geus kudu kumpul di lobi jeung siswa nu lainna. Saberesna kuring jeung babaturan harudang atuh kuring ge tuluy weh mandi. Teu kacatur lilana atuh sim kuring ge geus karumpul nyaeta di lobi jeung siswa nu lainna. Malah dibarengan ku guru-guru nu liana. Barang geus kitu atuh sararea ge kabeh marangkat nyaeta ka Candi Borobudur. Kulantaran tepatnya jauh ti tempatna ti hotel nya nu antukna mah laleumpang pikeun ngajugjug eta Candi Borobudur. Teu lila di perjalananna atuh sim kuring ge angsrok nyaeta anu kasebut Candi Borobudur. Memang kayaanana di Candi Borobudur teh halus parijeng tempatna teh memang masih alami bener-bener khas candi. Malah loba oge nu jadi babaturan teh foto-foto segala. Teu karasa kulantaran saking betahna eta di Candi Borobudur atau waktu ge geus burik. Geus wanci kana jam 4 burik. Nya nu antuk nama guru-guru ge tuluy we ngumpulkeun deui siswa. Nya nu dimaksud ngajakan deui baralik ka hotel. Barang geus kitu atuh sim kuring ge jeung nu babaturan nu sajana teh baralik deui ka hotel. Satepina kuring di hotel atuh kayaanana ge bari jeung bararungah menjadi babaturan sim kuring teh. Nya
termasuk sim kuringnya ngerasa bunga kulantaran kuring kekaraan nempo Candi Borobudur. Singkat cerita, teu karasa waktu geus nunjukkeun jam 10 peuting didinya aya keanehan anu bener-bener dirasakeun ku sim kuring. Barang geus kitu atunya naha kabeh budak sekolah anu tadi ke Candi Borobudur teh bet ngadak-ngadak kasarurupan. Malah awewe nu naon ge kasarurupan ting jarerit. Sok komo nu jadi babaturan sim kuring nyaeta nu kasebut teh si Oki. Manehna ge ngejela pepeng. Malah teu usik teu malih kuring ditanya teh. Kulantaran eta nu ngaran si Oki teh bet ngedeng bae bari jeung ngaraketkeun huntuna. Bari jeung kayanana matana teh molotot atuh kuring ngarasa panik bareng geus kitu. Dan untuk nama kuring itu luwe kabubur bebeja bahwa kayaan siswa teh kabeh terkasih. Aduh itu kun, aduh tolong. Oke, kunaon maneh kunaon ki? Kunaon maneh ki? Barang geus kitu atuh nu antuk nama tuluy guru-guru ge ngerasa marani. Nya nu antuk nama manggil paranormal anu aya di tempat ini. Barang geus kitu kabeh siswa ge sadar. Tapi kuring ngerasa heran kulantaran kaayaan si Oki teh nyanaha dina sadarna teh bet ngalohok bengong bari jeung teu ngomong beda jeung cara biasana. Malah tepi kabalikna kuring ka Bandung nyaeta kaledeng kayaan si Oki ge anger we kitu jadi ngebetem cicing bae jiga jalma anu nempo kosong. Singkat cerita atuh kaayaanana ke di imah si Oki nyaeta jeung nu jadi babaturan si Sandi teh. Nu dimaksud kuring ek nempo kaayaanana si Oki. Barang ditempo ku kuring kaayaan si Oki teh malah beki parah. Malah ayeuna mah kaayaanana teh bet jiga jalma linglung bari jeung sare wae kaayaanana ngejapapang. Malah mun disebutkeun mah jiga mayat hidup. Oke, kunaon maneh nambet jadi kieu ki? Sadar ki, ya urang. Kemana kunaon ki? Nambet maneh jiga nu ngahulang bae gitu kunaon ki? Udang sadar ki. Kabeh dokter geus dipanggil nyaeta ku kolot si Oki, tapi kayanana dokter ge eueuh nu sanggupkeun pikeun ngubaran eta ka si Oki. Barang geus kitu atuh nu jadi kolotna ge ngarasa bingung. Malah katempona ku kuring indungna mah cerik bae. Kulantaran balik di Jogja teh nyana si Oki bet kayaanana jadi kitu. Sarengsena kuring ngalongok si Oki atuh kuring itu leuwih barali. Nyaeta jeung si Sandi. Barang geus barali kitu nyana kuring bet kareuwaskeun. Sabuat jeung kuring keur kayaan di imah. Kuring kareuwaskeun kulantaran nyana bet aya nu ngablegedeg hareupeun imah sim kuring. Tapi ku kuring tuluy we diilikan. Barang ku kuring diilikan nyanaha nu ngajantang hareupeun imah kuring teh bet si Oki bari jeung kaayaanna teh sepak. Malah kuring ngerasa merinding bari jeung nempona mah teu kasieun. Oki, kenaon dirinya hayu ka jero? Tulungan urang kesesat, tulungan urang. Oki, kunaon Oki nyana bet kelacari kitu ki? Oki, kuring ngarasa reuwas, ngarasa panik kulantaran eta si Oki teh bet minta tulung ka kuring. Padahal kuring nyaho si Oki teh tadi berang aya keur ngejapapang di imahna. Oke mana geus cager ki, nah bet pikasiran kitu gimana sepak kunaon. Barang geus kitu kuring nempok ngemolohok, kuring kasimak kulantaran si Oki minta tulung ka kuring. Tulungan urang, tulungan urang, tulungan.
jelas tidak meninggali kuring kayak anak malah kuring barijeng kayak teh ngadek-dek tapi kak ngerasa panik ngerasa sieun si Oki nabet bisa ngiles. Aduh tadi teh bener si Oki yang lain ngimpi bener tetempuan kuring. Singkat cerita waktu ge geus ganti poe malah kuring ge tuluy we manggihan nyata ka keluarga si Oki. Barang geus wanggihan kitu atuh sim kuring tuluy we cecarita ka nu jadi kolot si Oki bahwa sim kuring penting kedatangan si Oki tapi kayanana teh si Oki bet minta tulung. Kulantaran kuring geus ngajelaskeun kitu kanu jadi kolotna nyanaha betemel nu jadi kolotna teh da penting mah si Oki teh kamana-mana malah kayanana ge teu ngajapapang. Barang geus kitu atuh nu jadi kolotna ge kulantaran ka dokter geus teu aya nu mampu nya akhirna mah manggil ustad anu tetangga manehanana. Barang geus dijampean ku ustad itu ieuna si horeng si mana horeng si Oki teh rohna teh tinggalin nyata di Jogja di Candi Borobudur. Kulantaran si Oki teh ngagubu batu candi anu aya di Candi Borobudur nya atuh nu antuk nama kolot lagi ngerasa reuas. Barang geus kitu teu lila bisa buat ustad ngomong gitu atuh kolot lagi tuluy we ka Candi Borobudur jadu dimaksud aik nepungan ka kuncen candi ya nu antuk nama nu jadi kolot si Oki tuluy we hampuraan nyata kanu ngagege di candi malah minta dibalikin di rohna si Oki. Gitu caritaan nana. Nya ai pesan moral tinu jadi sim kuring mah paling genan sakur bisa ngomong dimanapun tempatna komo deui eta candi teh kulantaran tempat ibadah bagi umat Buddha urang ulah barang cokot di tempat anu lain hakna kulantaran bisi mantak jadi mamala jika kejadian anu dialaman ku babaturan sim kuring nyaeta si Oki teh. Wassalam.